seueur nu nyarios ka abdi pan sampurna iman teh ikrar 2 kalimat syahadat gitu. Cek abdi teh da abdi mah teu ngamasalahkeun ikrar 2 kalimat syahadat. Dalam jalmi ngartos mah kana agama akhir zaman teh da sadayana ge kudu nampi ajaran Muhammad atuh. Da ajaran Isa terus teu bisa nyeboran hate, ajaran Musa terus teu bisa nyeboran hate, kemudian ajaran Nabi Nuh gitu ya, ajaran Sunda terus teu bisa nyeboran hate. Da sadayana ge kudu nampi kana ajaran Muhammad mah gitu. Agama nu dibawa ku Musa mah da keur Bani Israil, agama nu dibawa ku Isa sarua keur Bani Israil gitu. Agama nu dibawa ku nabi-nabi Konghucu da keur orang Cina gitu. Agama nu dibawa ku nabi-nabi Hindu da keur orang India gitu. Ari agama nu dibawa ku Muhammad keur saha rahmatan lil alamin. Eta mah keur jelema sa alam dunia gitu. Agama nu dicatat ku Muhammad. Ku sadayana ge pasti katampi lamun patokana fitrah gitu maksudna teh. Tajanten sanes ngamasalahkeun ikrar syahadat. Nah, da kedahna mah jiga Salman Al-Farisi gitu ya. Nampi ikrar syahadat gitu. Ngalih tina ajaran Isa ka ajaran Muhammad, tapi teu miceun Injil gitu ya. Kedahna mah siga Abdullah bin Salam nampi teras ikrar syahadat, tapi teu miceun Toret gitu. Darek Injil, rek Toret, rek ajaran Sunda, rek ajaran Hindu, da sami-sami ti pangeran gitu maksudna teh. Diwanti-wanti dina Quran teh, la nufarriqu baina aidihim mir rusuli. Teu kenging ngawilah-wilah antara rasul nu hiji jeung rasul nu sanes gitu maksudna teh. Sejarah nu tadi teh masihan pituduh ka urang sanes di zaman ayeuna wae da ti kapungkurna ge lamun agama dibedol kaluar tah kitu pimatakeunana teh kitu. Lamun agama dibedol kaluar fungsi terluar nu namina syariat coplok gitu. Berarti nu dikekeuweuk naon bentuk, nu dikekeuweuk naon tradisi, nu dikekeuweuk naon istilah. Da fungsi mah geuning tos teu aya. Cirina teh nu tadi teh ya gitu. Ai salat nama alim ka kanjung tapi kataatan nama teu dibawa, kasatiana teu dibawa, pengabdian ge teu aya, atapi syukuran minum tersederhana syukuran ge teu aya. Matak seueur umat Muhammad anu lagu datang waktu salat ngarasa berat teh teh ciri sareng-sareng. Ciri yen nu dikekeuweukna teh sanes esensina tapi bentukna. Eta panginten nu disebat ku paripawa Sunda siga monyet ngagugulung kalapa gitu. Aya kebanggaan tapi sanes tina kasadaran, tapi tina hawa nafsu gitu. Akhirna lebet kana fanatik, upami mitos fanatik, cirina naon ngawitan teu objektif gitu. Akhirnya pertentangan demi pertentangan, konflik demi konflik, polemik demi polemik, pemicuna sadayana agama gitu ya teh.